Ngaranna Eneng, gadis geulis ti desa anu miluan pertukaran pelajar di sakola MA Gunadarma Nusantara. Oh iya geuning sakola abi anu anyar teh meni mewah kieu nya henteu ka sakola abi baheula. Bener we si ibu teh nyakolakeun abi teh. Tuh di dieu mah pagerna ge ku beusi, di ditu mah ku awi. Nu ieu ngaranna Selma jeung Sarah, dua babaturan nu ti baheula sok juara BTQ di sakolana. Sel nyaho teu aya hot news ya. Aya naon kitu? Cenah mah bakal aya murid anyar lulusan pesantren. Pinter deh. Cuk saha maneh wadul beureun. Asli cepat tono. Balik maneh. Balik sia maneh bakal aya saingan anyar. Rahasia kumahanya jaba lomba BTQ sakedeung deui. Heeh nya eta maneh kudu leuwih ti si eta, Sel. Jigana urang kasaingan geura euy aya si eta pinter mah. Au. Nu balik atuh lempang teh. Boga panon teh. Punten. Suka nek teh. Isuk geus nyeun ke. Saprak kejadian bieu, si Eneng datang ka ruang guru nepungan Patono teras ngenalkeun diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalabat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Tepangkeun abi Neng muridna Bu Ida di Pojong Gede. Oh iya neng teh, sok mangga neng calik. Tepangkeunnya nami bapak Tono, teh bapak bakal jadi wali kelas neng. Kan neng ka kelasna bareng jeung bapak 5 menit di tos lebat. Bapak. A few minutes later. Tah, ayeuna bel. Ayo neng. Bareng jeung bapak ka kelasna. Pas lempang ka kelas, Patono ngainformasikeun ka si Eneng yen bahwa bakal aya lomba BTQ di sakola. Di sakola ieu bakal ngadakeun lomba BTQ. Mun neng bade ngiringan, biasa daftar ka bapak. Oh, mumpun Bapak, abi ge sakuda acana sok ngiringan lomba BTQ. Saya atuh aya kitu mah. Neng itu kelasna teh. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Satu acana kelas itu bade kedatangan murid anyar. Sok mangga neng kalebat. Sel kan eta jelema anu tadi ngadempak arung kita enggak? Mah atuh abas ka kelas aluna. Bagaimana kasaingan? Pak. Bapak kan kelas ieu teh. Mainnya kan kelas aluna kelas genap. Alim Pak. Laras, nya laras kan si neng tadi dipindahin ka Bojo Gede, jadi si neng tadi dipindahin ka dieu. Bapak padahal mengenal rencana Nabi. Iya, Bapak ingatkeun alim. Nya bapak teh sareng menjadi teh pas sepakat bade nukeurkeun si neng jeung si neng. Soalnya Bu Ida. Istri bapak. Nya teh istri bapak teh ngajar di Bojo Gede. Rame. Sok neng perkenalan ka. Tepangkeun nami abi Neng di Bojong Gede. Punten gara-gara abdi Neng Neni jadi ngiring dipindahkeun. Nya balik deui we atuh ka ditu cenah si Neni ka dieu. Nya da bisa. Atau sok neng calik paling itu tuh sisieun Sarah. Nah, ini sisian abi alim ada yang ngomong nasi ini. Kan neni tos pindah jadi kosong. Bapak kumaha mun si Neni balik deui? Iya Bapak. Sok neng calik we. Sok buka bukuna.
A few moments later. Pak Abi pada tumaros. Hok, mangga. Aing ketekan pada lomba beteki, tak kandidat teh sawai juga tahun kamari, tahun ke Pak. Kumargi bapak bakal jadi panitiana, sok mangga di kelas isanu bade ngiringan. Abi atuh Pak biasa lagi Abi nu menang meda tahun kamari ge. Abi dah miringan. Dan tetiasa murid anyar mah. Nya tetiasa ngiringan wae. Atos. Kumargi bapak nu jadi panitiana, murid anyar ge tiasa ngiringan. Atur nuhun Bapak. Ina bapak. Naon Bapak? Dekat Kaci kieu. Kan bapak nu jadi panitiana Mei. Kumargi enak pas istirahat, sok enak mah mangga istirahat we bade mamam, bade jajan-jajan, bade gogoleran ge mangga. Catatanna dikumpulkeun nya. Mohon Pak. Mana geus siap teh lomba beteki ke? Siap atuh biasa lagi orang wae nu juara hiji. Pokona mah tahun aya nu orang nu juara hiji deui. Bener, kurang oke sih. Biasana mah kan lawan murid aja mah kan sekolahnya tanya luar. Tapi nah hanya sih Pak, tahun buat ngabaikeun. Tahun ayeuna mah sigana peraturan di luar deh. Tapi kan biasanya murid aja masuk ilmuwan. Beda kan yang murid anu geus dilama. Menigaranan pisannya baru dak teh. Di luar ngapalkeun. Ini gaji pisan budak teh tinggal jual keluar we geura. Pamit ka Abu. Padahal aya jelemanya di dieu. Ih geuleuh deh. Sal. Sigana si Neng kudu rada diomongan deh. Heuh si gana kudu diomongan soalna saya teh ngapalkeun wae urang khawatir. Pasti posisi mana bakal tersingkirkan di mah euy. Jangan ngomongan yuk. Pas si Neng ngapalkeun di luar, si Selma jeung si Sarah ngadatangan si Neng. Yuk sambeurkeun. Neng, so di HP. สวัสดีค่ะนันโนนะคะ Neng, mana naon maksudna ngapalkeun wae? Mana pasti rek ngarebut posisi urang kan di kejuaraan beteki. Astagfirullahaladzim, abi mah teu gaduh niatan kitu. Hilah, make sosokan ngapakeun sagala jang naon sih? Ngapakeun oge? Jeung sok caper deui ka Patono, mana naon maksud lah? Neng kunaon? Teu kunaon kan Neng? Ganteng lah Dodot. Tong sok ikut campur urusan arurang. Dodot. Bisa lo kininya. Ai marane kurang ngawur si Neng. Si Neng teh sok caper wae ka Patono, terus Neng teh rek ngarebut posisi abi di kejuaraan beteki. Bener Neng lu cek si Selma gitu. Da marane mah bohong tingali mahnya si Neng nu kabeungetan pintar kieu kitu. Gandeng lah Dodot, mana bogohnya ka si Neng. Jujur weh. Geus Neng enak orang ka kelas we. Neng tadi teh kunaon kan ku si Selma jeung si Sarah. Henteu, tapi sama teh kirana Neng teh bakal nempatan posisi manehna. Ayeuna mah Neng sabarnya, da ieu proses biasalah. Daduan eta mah kitu. Mohon Dodot. Sal sigana si Neng eta kudu diomongan deui deh balikna. Heuh, lamun di sakola mah moal balik soalna aya si Dodot. Nah, kan lamun di luar masih Dodot eueuh jadi udah ngabela. Cigana Bener gak sih? kudu omongan balik sakola ayeuna deh. Bener. Yuk. Pas balik sekolah, si Selma jeung si Sarah manggihan si Neng nuker dagang di sisi jalan. Meser, kue. Meser, kue. Kamananya si Neng nih, jauh leungit we geura rek Bener diomongan teh. atawa sieun nya. Cigana sieun teh si Neng. Itu saya si Neng deh. Alah, Jualan. Ayo rek sampeurkeun. hei Neng, Neng keur naon? Menuju icalan. Nah, dagang sagala. Nya mamang Neng mah tos teu aya. Ayo atuh peset. Soto abi pada meser. Terus we Sabarahan deh. 5.000 we.
Nunya. Gening indungna si Neng teh geus eueuh. Bener. Alas ya karunya pisannya, berarti orang teh geus berdosa pisan ka budak yatim. Geus salah oge deui. Cigana isu kudu ditanyakeun deui desar ka si Nengna. Nah bener Sel, jadi meh nyaho kepastianna bener atau henteu. Alah, urang mah yang menta hampura euy. Sarua euy. Yula isu kurang minta hampura kasih. Geus we isuk lah. Neng. Hari berikutnya. Sel, itu si Neng persasarku. Cigana orang kudu menta hampura deh ka si Neng. Bener, soalnya orang geus ngerasa salah pisan dan salah paham deh. Soalnya kamari habis cigana geus berlebihan deh ka si Neng. Yuk aja orang minta maaf. Terus si Neng, urang era euy. Buru tuh mereka, buru. Neng. Alas si Neng hampurannya. Neng apa pada tuh maros, tapi di sini Neng nyeri hati pintunya. Ari apa sareng Ambon Neng aya kene? Apa sarang Ambon Neng mah tos teu aya di usia Neng 12 tahun. Terus Neng ayeuna jeung saha? Neng mah sarua, Neng mah insyaallah sehari-hari ge. Neng orang teh pada nyuruhkeun di hambutannya, soalnya kamari orang teh tos berlebihan kan Neng. Ya, Gak salah paham oge kan Neng. Bios. Neng tuh pada naon kan? Neng nyeri hati kali. Terus we ayeuna mah urang sasarangan jadi rerencangan. Bersaing secara sehat oke. Sehat oge. Emang manehna bieu? Segera Neng lah orang teh Neng serius. terus serius ieu teh di hari wae. Kesenya Ya, minta maaf. terus sawiyo saha anu meunang ke. Akhir cerita ieu Neng, Selma, sareng Sarah bersaing ku cara nu sehat tanpa sisirikan jeung jadi babaturan salawasna. Amanat drama ieu udag cita-cita saluhur langit tapi ulah nepikeun ngarusak cita-cita batur. Itu Sar.